lulumpadanana yang kalem ku jelema, ngaji badana yang kalem ku makhluk. Allah neueuh nyempil nu kadeuleut cilaka atuh ka kulu karasa ku sorangan bahat eurana. Eju panasaran ko ibadah teh kieu bae jabatur mah aya nu ibadah teh bejana nurutan Kangjeng Nabi. Mun Kangjeng Nabi di luhur Jabal Nur cing, coba urang di luhur Gunung Santri. Ala yasin habibillah nu dilaksanakeunana syariat ngan jerona aya torikohan. Ulah kieu bertoriko keluar geus tina syariat teh kudu salat urang iwari mah geus bertorekat bae gantung jelema geus tanggung jawab aing gantung bahwa cara tanggung jawab di hareupeun aing nyana teu bersyariat ngomong-ngomong torekat jeung hakikat gantung bae kiai tanggung jawab leuwih ti tanggung jawab aing tanggung jawab dah bono cenah itu mah udang-udang na gede tambahan deui gede cenah sorbana ngangsar tali ku sia sorbana leuwih ti ngangsar bunuh bae teh syariat salah syariat jerona torekat salat torekatan puasa torekatan haji torekatan supaya mencapai hakikat lain kieu gitu urang bertorekat geus kudu bersyariat je kadia sia kampak leutik aya ya itu gara haji mah kos gitu. Nah kuari bersyariat paten bersyariat zohir mah kudu bersyariat bae sadajan kiai nu geus datang ka hakikat ge zohir mah kudu bersyariat deui Kangjeng Nabi. Tinggali para sahabat Sidina Abu Bakar moal aya jelema nu pong tibatan Sidina Abu Bakar Siddiq tibatan Sidina Umar tanu dicaritakeun tadi tibatan Sidina Utsman tibatan Sidina Ali kabelah dieuna wali-wali Allah zohirna bersyariat magahan ngaji nyana dakwah nyana salat puasa zakat haji nyana di jerona berhakikat ulah berhakikat teu salat ulah bertorekat teu puasa we teu puasa mah jangan bersyariat cenah urang mah ngagoreng sangu aja ya mun deukeut ka imah aing resep aing ngulinkeunana ieu bisa dipancingan ku aing sia aya sia pancingan uduk sia ku aing diracun ku aing sia udukna itu syariat tuh kurir tembongkeun mah ya Allah mulai syariat jerona isian ku torekat maksudna naon batinna bersihan supaya wudu bener-bener wudu salat bener-bener salat haji bener-bener haji ulah ngan sakadar cangkang doang dicek Imam Ghazali teh kapan aya roh aya eusi aya cangkang aya kacang jerona aya cangkang lamun keusina dipisahkeun di dieu jang dahareun dek digoreng dek didahar silakeun apan cangkang mah beuleumeun urang ge lamun urang ayeuna rohna bagus atuh kapan dikasorgakeun ieu jasad urang lamun sakadar cangkang doang dibeuleum sarua bae tuh korekatan awa mangkana apakah jelema anu dijadikeun waliullah ku Gusti Allah tina tadina bersyariat kemudian ku Gusti Allah dihirupkeun hatena dibere ilmu hakikat wa jalla lahu nuran yamshi bihi finnas ku Gusti Allah dibere nyana cacang sehingga nyana lempang di manusia dengan tegap nyaritakeun ieu haram ieu halal ieu hak ieu batil tanpa aya intrik-intrik duniawi jeung ukhrawi hiji bae Allah teu sieun diomongkeun teu sieun dicaci dimaki nyana malantaran hiji nu dideuleuna Allah yamshi bihi finnas kritik ku kabehan teu robah wobe ngagorengkeun teu robah wobe ku kabehan nyana teh di alam teu robah kitu bae waliullah mah
yamshi bihi finnas apakah sarua jeung man fi zulumat kiai-kiai Golkar anu aya dina syariat doang anu lempang ngariungna hayang jauh Ambon anu ngariungna hayang dibayar anu dakwahna hayang dibayar malah ku ari mah make tarif dikritik kapan ku jelema masa sih dakwah pakai tarif-tarif segala nah akur tante ieu wali dakwah tanpa pamrih jeung jelema bersyariat nu dakwahna hayang kajieun dapur tidak dong tidak beda tidak beda teu akurat mantap Syekh Junaidil Baghdadi luar biasa guru tarekat nu nomor hiji moal aya tanding wow sadurunge winara boga murid ngaranna Syekh Sri Sikti urang lamun ka Baghdad zarah ieu makom Syekh Junaidil Baghdadi di dieu Syekh Sri Sikti Masya Allah tamun urang terus kabelah ditu terus Syekh Marufil Qurhi naik mobil deui ieu kari kabayang tah geus ka Baghdad kumaha keur hirupna Syekhul Mursyid nomor hiji di dunia deh ditanya Mama Junaid bisa henteu murid ngaleuwihan guru ya sabda teh bisa mah bisa ngan hese kira-kira aya encang aya sih dek dibuktikan ku Allah maksudna dek dibuktikan kieu dibuktikan lana Syekh Junaidil Baghdadi teh jelema nu nyepi bae kecuali jelema nu datang nanya minta petuah diterangkeun ku Syekh Junaid adapun nyana diondang mah dakwah adapun nyana dakwah di Majlis Taklim dakwah di masjid dakwah di lapangan teu pernah Syekh Junaidil Baghdadi mah ceknya nama ning di imah bae zikir kecuali jelema datang mondok datang minta petuah karak ai kitu mah nyana diondang dakwah teu daekeun nyana terus bae nyana teh zikir ka Gusti Allah kapanggih ngimpi jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyaallah wali mah geura kadang-kadang ngimpi teh kapanggih jeung Kangjeng Nabi urang mah ngimpi kapanggih jeung calo di udag-udag kuntianak ragag ka sumur esek deuk naek sakalina naek hayang kiwer ki ngompol eta impian urang eta kos kitu sebab memeh sarena teu babaca saya sudah kapanggih jeung Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi ye Junaid ulah diantep umat anjeun dibere rahasia lisan ku Gusti Allah lisan anjeun teh seukeut ketika anjeun nyaritakeun jelema bakal ngadenge di samping ngadenge jelema bakal nuturkeun lamun model anjeun nu dibere hikmah caritaan anjeun cicing bae di jero kamar umat bakal cilaka gas wari ulah cicikeun sampaikeun anjeun dibere lisan leuwih ti batur sebab terdorong tina batin anu suci udangnya nak masyaallah astagfirullahalazim mulai esok teu kudu di ondang aing dakwah di kerumunan manusia langsung nyana set aja kade kumpul dakwahnya masyaallah Syekh Junaidil Baghdadi wah atuh pohara dakwahnya teh sebab berhikmah lillahi taala sapoe kaduana Syekh Marufil Qurhi datang assalamualaikum waalaikumsalam murid kan Syekh Marufil Qurhi cek Syekh Marufil Qurhi alhamdulillahirabbil alamin aya naon atuh impian pohara jasa kapanggih jeung Kangjeng Nabi aju nitah dakwah hah kan sia nyaho siapa murid ai sia nyaho ka impian ai ieu dek dibuktikan dia artina murid galeuwihan guru duta tadi najaknya bisa mah bisa ngan hese kan gitu dibuktikan ku Gusti Allah oh ya impi kapanggih jeung Kangjeng Nabi aju Kangjeng Nabi nangan nasehatan tindak dakwah ulah cicingeun lantaran mama umapan boga lisan berhikmah
sebab timbul tina batin anu bersih geus kaibet melenget sia bisa nyaho aing kapanggih jeung Kangjeng Nabi tang ngimpi nang ti mana hayu coba pan sia murid aing cek samarupil kurik kapanggih ngimpi jeung Allah judet langsung kaget Allah ngabejaan ke kula bahwa cak Allah aing nu agung ngutus rasul aing titah ngadatangan Junaidil Baghdadi titah dakwah ambos yang dipindah jeung aing mah jeung nabi saya mah jeung Allah tah eta kos kitu murid galeuwihan guru Masya Allah demen tak kula sok sombong des yang murid aing bahwa tidituna murid galeuwihan guru moal bisa kajen kumaha loba di pasar kemis murid galeuwihan guru loba di zaman kura sekolah SD guru SD bae ieu murid mah geus anu jadi insinyur murid geus anu dradas murid geus anu eta mah ai urusan guru teu bisa dileungitkeun kaguruanana ai pendidikan mah atuh ngaleuwihan guru ambualan ngan murid mah tetep murid baik sanajan ieu geus jadi insinyur geus jadi profesor ieu guruna guru SD bae nya mah malah can jadi kepala aja datang ke modarnya mah geus didinya bae atuh guru bae eta Junaidil Baghdadi kaget bahwa saya marupil kurima kapanggih ngimpina kapanggih jeung Allah eueuh teu kira-kira teu ngararimpi kos karari itu jasa asalnya ho bae poharaman Masya Allah datang ka nyaho impian ngan teu meunang dibukakeun kos kitu mah di halayak rame ieu mah keur carita jelema luhung supaya urang ngarenyet adapun dibuktikeun mah urang wawalianan di kantong saya duitnya katebak bae itu kadeuleuh cing nongtot di dieu tahu raya kiai wawalianan kos ieu geus rantai bae rantai bae blon nama kiai ya insyaallah iyalah ayat ieu wa man kana maita jadi jero ayatmu tadi urusan hidayah kablah dina hidayahna urusan hakikat pohara Masya Allah karim teu akur jelema nu dibere hidayah jadi asup Islam jeung Abu Jahal nu kafir bae khususna nyana umumna sahalayak rame teu akur jelema anu bertoriko jeung jelema anu bersyariat teu akur jelema nu geus datang kana hakikat jeung kiai jeung jelema nu bersyariat bae kudu kumaha cenah kiai bertoriko teh alam torekat atuh ulah akur jeung alam syariat engke lamun geus datang ka hakikat atuh alam hakikat dipaksa nyana teh ku situasi ku ari kieu teu bisa sakahayang urang ku ari cicing di lembur bersyariat hayang nginum tinggal gep hayang kopi tinggal nyeduh hayang susu tinggal nyeduh atawa mentah dahar ge hayang dahar jeung daging ayam hayang dahar jeung sate bebas syariat ngaran urang takos kieu begitu urang naik kapal truk bae urang teh diatur ku situasi jeung kondisi teu bisa sakahayang dahar diatur dina waktuna nginum diatur dina waktuna sagala rupa saya aya bae di jero kapal teh teu bisa urang Pak sini kenapa ini kan saya mahal ke Mekah nih bayarnya 40 juta saya minta sate ayam dong nyana laporan ke pilot kenapa ada apa namanya penumpang kita minta sate ayam mana orangnya tuh datangan ke pilot yang pengen sate ayam iya sini kok ini dibuka ya lawang kapal ya meuli sia di Cikupar ragakeun sia ku aing teu bisa tuh eta teh garana teh saya aya kita hirup teh di alam kapal geus teh kumaha pemberian ti ditu teu bisa urang maksa hayang sate kambing hayang sate ayam hayang opor teu bisa saya aya bae urang ge bertorekat kos kitu jadi plotan guru saya aya kieu jadi urang teh dibentuk ku situasi jeung kondisi eta torekat garana ieu mah ongkoh bertorekat tapi nyana hirup sahayuna bae kos bersyariat soekeun pancena bertorekat pan haju iring-iringan jeung pamarentah teu arti ya mah
lamun nyana teu bertorekat ngomong-ngomong teu bertorekat ya sah-sah saja, tapi lamun nyana geus ngomong bertorekat aju iring-iringan jeung kandidat di panggung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah saat tadi kan. Tapi bisa tuh aya larepan teh dikondisikeun ku torekat. Pan cenah nyana norekat pan dagang limbah. Teu arti aing mah. Teu mah syariat atuh. Ulah ngomong-ngomong torekat atuh. Salah. Pan cenah bersyariat bertorekat pan make calana. Calanana street deui. Waduh, pohara jasa SKJ deh nya. Isuk-isuk wait mursid. Mursid apa Haji Mursid? Haji Mursid. Hacak teu samarangan aya larangan-larangan. Geus ulah sok wani-wani nyebutkeun torekat jana sebab aya nu nyaweun laranganana. Pokos tadi bersyariat urang dihandap kos kieu ketika urang bertorekat ieu teh digambarkeun di kapal teu bisa sakahayang di alas tah hayang ieu teu bisa hayang itu teu bisa bertorekat teh kos kitu larangan-laranganna aya ketika larangan-laranganna dirumpak car balain bertorekat karana bersyariat poteskeun huluna ku aing sia ngaijazahkeun deui nyana mursyid ya ngatek saha mursyid da sing ade manya mursidnya limbah, manya mursid aju iring-iringan jeung pamarentah. Emang ulah jeung pamarentah sementara ulah. Ai ulah mah tungke saha nu ngurusan pamarentah baginyana nu norekat ulah wakas sebab can datang ka hakikat. Kumanya lamun geus datang ka hakikat, mun geus datang ka hakikat teu meunang iring-iringan jeung pamarentah bila perlunya nu jadi bupatina. Hakikat bakos gitu. Jeung moal aya jelema nu diangkat dari hakikat jelema bodoh moal aya. Malaya lebih pinter diangkat dari hakikat mah pasti bae pinter. Pinterna di mana menang sakola inang sakola Gus Dur teh sakola nya mah sanawiyah aliyah palingnya tamat kuliah na maka ditu teu tara ramat. Pana tuh jadi pinter emang nu minterkeuna kuliah. Disesuaikeun beungeut sia ku sia. Ngaji itu. Ka mana ngaji jurusanana? Eta pahayain lah. Waduh masyaallah. Jadi kesimpulan adalah jelema diberi hidayah teu bisa diusaha kurang. Allah mutlak nu boga hidayah mah. Di Abu Jahal ge lamun ku Allah diberi hidayah mah meureuh asup Islam ngan Allah henteu bae. Ku Allah teu beri hidayah, urusan Allah ulah sok ditanyakeun tah mah. Urusan urang bersyukur urang mah geus agamana muslim tinggal bersyukur. Ulah boga pikiran kieu atuh Allah teu adil amat ai Sina Hamzah dibere hidayah Sina Umar dibere hidayah ai Abu Jahal teu ke di akhirat tadi ka nerakakeun tolol sia mikir-mikir kos kitu lain urusan sia tah mah sia ge isuk page to buat teh dibilukeun jadi susah iya tuh geus ulah sok mikiran kos kitu urang mah bersyukur alhamdulillah Gusti alhamdulillah urusan Allah ngahidayahan nyugihkeun ngairupeun urusan Allah ulah sok aju urang pan kitu amat heuh ngaji henteu pan-panan malulu. Insyaallah. Dah. Masih kena aya satingkatan deui ke tabageus luhur jasa kadzalika zuina lil kafirin ma kanu ya'malun. Sakumaha Gusti Allah mapayasan ka mukminin dipapayasan ku iman atuh Gusti Allah ge mapayasan ka para kafirin ku pagawean kakupuran jeung maksiat atuh berbeda papaes ge jelema nu iman mah dipapayasan ku Gusti Allah sinar iman daek ngaji daek salat daek puasa daek zakat ari kafir mah ku Gusti Allah dipapayasan sinar ka kafiran nu geuneuk maleuk-meuk nyana mah judi bae nyana mah naon kitu ngaranna zina bae nyana mah korupsi bae maling bae eta adalah papaes jelema kafir geus lamun aya jelema iman maka papaes jelema kafir engke bakal desa kompet daunkeun jeung jelema kafir naudzubillah min zalik wa sing ade ngabogaan papaes ngabogaan kitu naon rekaan ngabogaan aksesoris atuh ieu
mah iman papaesna teh ngaji, papaesna salat, papaesna zakat, papaesna sedekah, papaesna haji, papaesna keadaan ngabangun syiar-syiar eta adalah nur iman zuina. Allah mere papaes ka jelema mukmin sinar keimananana bentukna model kos kitu. Ieu kuari urang cicing di dieu teh sinar iman. Ya kafir mah moal daekeun di dieu sanajan daekeun moal asup ka dieu nya nama aya ge di luar bae ge sabaraha urang Kristen nu cicing milu ngaji di dieu aju asup Islam aya budak lewatnya ka dieu jeung anakna dua pamajikan jeung salakina naik mobil ceknya ada apa ini di sini rame amat saminggu milu ngaji 2 minggu milu ngaji katilu kaopat kalima asup Islam mantak nu cara ricing di luar teh eta nu calicing di luar gede paedahna gak hiji jeung kitu maksudna hidayah datang ya Allah ya Kristen ge sabaraha anu asup Islam eta nang Gusti Allah urang mah teu ieung-ieung ih maha kawasa Gusti Allah datang ka kuari na yeula zuyina sinar iman urang ngaji apa minggu tanya ku tatanggana kemana ngaji kemana Cilongok pun bisa ngaji ya bukan duit lain sinarieun tak mun bahasa sinarieun berarti tilok sinarieun ji wah siap sinarieun siap kos sering bae ieu tuh kula mah geus kebel ngaji bae pan siapa kos kitu bae ya tuh ngaji doang kula mah aing ngarobah mah encan robah tuh ih keheula ieu ngaji be heulana ngaji ieu ngaji abang udah omong lah aing main puyang ngaji aing sugan rada leuleus-leulesan ate aing eta nang saha eta kos nang Allah cicing ngadengekeun we jaeu nya ngaji masyaallah bareng dosa ta mainnya sial guys baik mulai detik ya moal main-main deui mah atena aing eleh main mun menang meureun aing terus eta eleh main teh aya hikmahna ih geus macem-macem hidayah mah datang ku eleh main ku geringan baik Sayyidina Umar mah tadi kumarah teh ya Sayyidina Hamzah kumarah teh ya ih maha kawasa Allah ya Allah ya Rabb jelema anu hayang nyaho doang jadi cilok kang sok ngaji nu lobaan aing hayang nyaho coba ngadengekeun mun jauh nya ngadengekeun ge geus teu jeung batur ya sorangan minggu kedua ngaji jeunya sekian teh ngaji aing mulai jeung babaturan ku di tengah ngajina bareng hareudang keluar deui teu bareng hareudang saeutik lantaran ibadah ge urang awak ge masih kene terlantar ibadah awak ge masih terlantar komo datang ka qalbu aya pangkat manusia teh ubad aya pangkat manusia anu ubad mangan sakadar ubudiyah make pikih iyalah anu ibadah namun aya jelema rapi salat malah liwat ge kokoar nyana salat sampai kerja hampir pegat ku jana pakai sosolawatan lain lalagaan geus kutu brobani mah geus pauh geus jalan kacai belah ditunda haju manusia lulumpatan orenganan di akhirat namanya ngagejebur ka neraka sebab kutu berbani na pakai jaring ngan cau lulumpatanana yang ke alam ku jelema ngaji badana yang ke alam ku makhluk Allah nauh nyempil nu kadelewe cilaka atuh ka kulu karasa ku soragan bahat
panasaran ko ibadah teh kieu bae jabatur mah aya nu ibadah teh beja na nurutan Kangjeng Nabi mun Kangjeng Nabi di luhur Jabal Nur cing coba urang di luhur Gunung Santri sugana tukang sawo Kangjeng Nabi di Jabal Nur jauh ka ditu turutan ku hamba-hambana nu di Gunung Ciremai nu di Gunung Karang nu di Gunung itu nu di Gunung Bogor naon garang-garana Gunung Salak lamun urang ngahaja-haja cicing di gunung dek ibadah ka Allah guruan geus maningan langsung berangkat menang 3 poe tahlil anggap geus aya di jero beuteung mau anggap geus aya di jero beuteung oray emang di gunung gak mau gitu. Tapi aya guruan mah entak kudu ngaguru sebab aya nu ngendalikeun teu kudu ka gunung atuh di imah bae oge aya bisa mah mangga supaya nembus kana galbu kana hate ibadah teh lamun geus ku hate lazat nikmat sok gara usahakeun ka jero hate hese guruan mah dek di hate-hate ge nu aya ngabentuk karung deui nu aya di hate teh jahe deui nu aya di hate teh motor deui aya ganti mobil ya mobil deui satungtung hate model kitu berat karena dunia malaza moal dijamin 100% moal aya lazat teh mun geus eueunna naonan di jero hate atuh kudu kumaha riyadhah sebab eta teh bibit dama nafsu riyadhahan kurang diajar nafsu saha anu nitahna mujahadah merangan nafsu ujug-ujug urang moal bisa muhasabah nyaho ngaran teu nyaho rupa tafakur kitu kede yo aya guruan mah urang bisa urang dipetakeun kan ku guru Gusti ieu mata abdi teh boga kanikmatan anu watek neuleuh deudeuleunana hayang anu indah-indah mun awewe nu lenggik dada rada gede bujur mentol ju hayang-hayang geus laku kulitna nu putih teuing teu hidung teuing teu ya minimal saos-saos rada benyek lah tah kitu keneh ceuli hayang ngadenge suara-suara nu merdu baik eta musik-musik nu sesuai jeung karakter ceuli kurang guari ditafakuran ya Allah ya Rabb awak abdi dek ditapakeun Gusti belah dieuna abdi teh rek puasa pepegatan jeung dahar nginum jima eueuh nu dideuleu Gusti
mata abdi rek ditapakeun Gusti tina dedeulean anu biasa berwatak abdi gurat batu bade ditapakeun Gusti sabisa-bisa abdi ketika abdi tapa abdi aya kabatalan abdi tobat ka Gusti ceuli abdi ku abdi deuk ditapakeun Gusti dina dedengean nu berwatak keindahan kamerduan abdi deuk napakeun ceuli irung sungut jeung sajabana suku abdi deuk ditapakeun tina lengkah-lengkah di luar aturan Gusti leungeun abdi deuk ditapakeun tina cukal cekol nu dilarang ku Gusti Gusti maha uninga mun kamari abdi ngarasa Gusti barang dahar teu sambarangan ti jelema ahli riba ku abdi diteureuy bae di pamarentah nu teu jelas teteh nu jelas sama haram teteh cek ahli thariqah malantaran eta teh pajak ku abdi ayeuna beuteung abdi deuk ditapakeun Gusti abdi teh rek ka Gusti ayeuna teh abdi rek ka Gusti Gusti tapakeun geurage golbu urang tina pukar pikir dunia mata urang tina dula deuleu nu indah denge urang tina dunga denge anu merdu irung urang tina umba ambe anu sengit sungut urang tina rusak rasa jeung umang ngomong anu dilarang tapakeun terus kuari geus puguh dubur jeung kubul tapakeun abdi teh ka Gusti ayeuna teh sok sapeting dua peting tilu peting sabulan dua bulan tilu bulan bari urang zikir ka Gusti bakal berubah sorangan ijah sebab urangna sejak deka Allah aya nu ngabimbing maka kula kuari mulayan sanajan urang ngariung dula deuleu saha ieu nu boga riunganana nu boga riunganana teh ieu teh rada osok kacampuran kuruba riba mit ngadaharna mit bila perlu teu kudu dahar berkat bae tuh atuh eta mah kitu emang maksudna eta begitu beres bagian apa sok gerage atuh Allah teh akan neuleukeun lengka-lengka urang coba bener henteu dek ka aingna bener henteu dek ka aingna aya malah guari jelema loba anu dararatang lantaran urangna geus embung ka panggih jelema bener teu cik ketiga orang geus embung kana dunia bener henteu ayo bere ku Allah ayo dikiriman nu biasana bupati ngirimanana ngan sakadar kitulah anggur sakilo 2 kilo ieu 5 peti ayo cek Gusti Allah ayo sia ayo tinu dagang anu make riba teh anu haram nu biasana mah paling gelas sasalaman teh itu mere caut teh ngan saukur sesikat teh urang wetan di urang manusia naon karah sasisir yang Masya Allah 3 peti 4 peti ayo sia gupak dicau sia tanyung kuda Allah cobaan kau lantaran urang deuk ka Allah ieu mangga bae Gusti tambah urusan dikiriman nyanggakeun tambah ka Gusti ti Gusti ieu janu Gusti ngan aya abdina mah saabdieun we sakieu mangga pamajikan anak los nya nama jancan boga maksud urang mah teu Gusti abdi mah abdi bae oh bener ieu sia ieu sebulan 2 bulan 1 tahun 2 tahun jahe cak Allah
bere atuh ku aing rasa. Nah ieu teh ilmu rasa teh kos kitu. Ner beka datangna tiba-tiba kehadiran Allah mahal. Masya Allah aya di hati Gusti Allah teh ieu lah nu mahal geus atuh sagala rupa teh ka Allah we geus teu aya kontaminasi naon-naon henteu aya hiji bae Allah engke bakalna lamun geus aya Allahan di jero hate sorangan kos kitu tah salat lobaan kos kitu pada isi eta lain bae lamun sorangan duha 20 rakaat pancanan kene bae aya kene jelema aya kene jelema mah terus bae parah ngaji Quran gitu kan masyaallah aya kene jelema mah terus bakal mau dibayar hayang-hayang kayak dadah reka Allah reka Allah boga aturan geus sakieu jadi ka Allah lantaran kehadiran Allah geus dirasakeun aya lazat bakalna nikmat atuh ja urang teh nikmat sote Allahan di jero hate aya teh fikih nu aya teh kewajiban salat nu aya teh kasunahan tahajud nu aya teh kasunahan duha atuh moal ngeunaheun tah baja nu bodoh ge kos kitu atuh aku bodoh kos kitu sarua bae si salat wajib boy urang sarua itu sarua perbedaan kehadiran Allah eta cenah kiai nu can hadir ge eta mah nya nama bosit teh disebut kiai nu mantak berjamaah bae ge bosit teh disebut kiai mahal pan kiai teh kok mau aya makan kipot lali mah geus boga sertifikat tah jadi salat teh ieu mah beusi ku batur pajar lain kiai beusi ku batur pajar teh istiqomah batur keneh we lain Allah geus acak-acakan kos kitu bakajeun kumaha ge eueuh Allahan tapi lamun geus aya Allah teu mengurangi kaistiqomahan waya berjamaah tapi lain makhluk nu dideuleuna Allah engke aya nikmat lazat sorangan bae leuwih ngeunaheun bakalna leuwih ngeunaheun sorangan mantap kabeh brojak mah sorangan bae nya mah sorangan nyawa salat nya henteu sorangan nikmat engke ngobrol jeung Allah Masya Allah orang mun ngomong kos gitu sompral ai geus aya di hate deuk kumaha teu ngobrol geus kelanan sakitu bae moal kaharti dia ku dia moal kaharti ge atuh deuk kaharti kumaha ya Allah na ge eueuh atuh jadi takeun eueuh Allahan atuh paling maknya hese terus gitulah okay. Ngobrol jeung Allah teh emang kos ngobrol urang jeung saha jeung ajudan kos ngobrol urang jeung bos henteu bicara tanpa bahasa Masya Allah kedip berarti yang tahu hanya yang dikedipkan itulah bahasa cinta asyartu bitarfil ain dina imriti pan dijelaskeun asyartu bitarfil aini khifata aliha waduh ya Allah tuh ai santri makan geunaheun ai dia pan teu ngaji hese kawi pan ngaji baheula Umar Yato ya awewe boga kabogo haju eta awewe teh diajak ku indung bapana kanu hajat dinu hajat kapanggih jeung kabogona Masya Allah kaget pan indung bapana mah teu nyaho si eta bobogohan
orenganannya nama main mata jeung kabogohna. Ya Allah, eta si lalakina ge sarua lantaran ituna santriwati ieu ge santri. Aduh santri ge bobogohan mah bobogohan bae jelema santri ge. Siapa santri pacar lain jelema buru. Juri ge mang. Lu mantak begitu datang ka nu hajat eta kabogohna teh aku cap kicep nu mantak teu ngomong sieun ka indung bapana asyartu isyarah kaula bitarfilen make kedip mata khifat aliha lantaran sieun ka indung bapana mali teruskeun ku aing oh eta ibriti ya Allah ya Rabbi teu kudu jauh-jauh bahasa cinta tuh ya Allah ya Karim geus atuh geus sarua bae bahasa cinta ka Gusti Allah teh lain ngomong make sungut tetapi make hal tingkah ngaranna di jero hate teh selalu isyarah bahasa-bahasa ma'rifat anu kanyahoan isyarahna teh ku halna nyana ngalengis nyana sujud urang mah kuari kapan titah ceurik jeung ceurikan dosa teh hese jasa kulantaran hese urang haju bae abeh pajar ceurik urang teh nyokot bawang digesek-gesekeun kadeuleu ku babaturan hese ceurik aing inget ka dosa bohong eta padahal bohong. Aya atuh mah di Masjidil Haram mawa bawang aya nu mawa minyak angin aya kuari gejeloban digesek-gesekeun kana wata emang teu nyaho kitu aing nyaho tuh segala ngantuk segala lain lah apa pajar ceurik dia lah udah cerik pakai minyak angin ya aju ngalengis buku saleas masuk mah nah mal bisa hese sebab teu nyaho kana keagungan Allah da kumaha cerikna da urang cerik teu nyaho kana kagalakan Allah ka maha qahar Allah maha salah urang nu maha salah Allah anu maha bener Allah anu maha gagah Allah anu maha maksa ka urang di mana urang salah dikanarakakeun ku embung-embungna ceurik eta maka karake tobatina pikih ka beladina mah urang nobatan poho ka Allah anu kudu nama urang ulah poho ka Allah per detik per menitna ieu mah aya po nobatan poho ka Allah sebab naon nu matak ditobatan lazat ketika inget ka Allah teh ngeunaheun Allahna di mana aya di qalbu gaselana gambaran we heula sakitu ti dieu kulantaran aya dina qalbu kan ngeunaheun berbicara jeung Gusti Allah geus heula sakitu bae kuari manggeus datang makin hari makin mantap makin jero ibadah teh datanglah kana ruh urang teh aya bisa hihiberan sakumaha manuk bahkan leuwih lampar tibatan manuk nu mentek teu bisa hiber sote berat ku Avanza berat ku Vespa berat ku Mio berat ku Beat makin loba dunia anu dihayal makin berateun roh teh jadi roh sebenarnya makan misa jeung awak kulantaran nyana diasupkeun ku Gusti Allah kan asupna ieu roh ka awak urang teh dikawal ku malaikat waktu urang di jero beuteung he malaikat asupkeun eta roh dikawal set ketika urang di jero beuteung di jero awak emang urang teu dikawal ku malaikat pengawal roh engke de kaluarga dikawal nu mantek sakuliahing urang aya malaikat nu ngawal urang
ketika orang ngabebener hati ngabebener awak ngabebener terus sakumaha tadi ditapa-tapakeun kehadiran Gusti Allah terasa ayeuna aya di hate. Kemudian kuari makin hari makin mantap, makin hari makin mantap dengan modal zikir tafakur riyadhah mujahadah. Kuari muraqabah ngintip ka Allah. Terus muraqabah ka Allah. Sifat ahadiyah Allah, sifat ma'iyah Allah, sifat akrabiyah Allah di muraqabah. Sesuai jeung dalil-dalilna Allah teh Maha Tunggal qul huwallahu ahad. Engkete aya ahadiyah, aya wahidiyah, aya wahdah, kabladina aya ajsam, aya arwah, aya ajsam, aya misal dan lain sebagainya. Eta kurang ahadiyah Allah sesuai jeung ayat qul huwallahu ahad di muraqabah. Allah teh aya sifat maya barang jeung urang wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah teh deukeut ka urang pangaweruhna wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Deuk lompat ka mana urang? Dengan muraqabah urang terasa selalu bareng jeung Allah. Lamun urang geus bareng jeung Allah kapan Allah maha kawasa maha sagala-galana. Urang kan tadi ge ngobrol jeung Allah cak Allah yap kadi contoh Kangjeng Nabi Muhammad yap Muhammad kadi teu boga perasaan kumaha Jibril jemput plek bere kendaraan set eta mah hanya simbolis datang ke Masjidil Aqsa taken bril like datang ke Sidratil Muntaha malaikat Jibril ampuneun mad dadah mad sampai di sini. Oh jangan gitu dong bril. Masa kita dari sono bareng-bareng sini bisa ditinggal? Waduh, bukan wilayah kumad. Tetap harus hancur mad. Aku melangkah aja sedikit hancur. Ini bukan wilayahku. Emang wilayah siapa ini? Ini wilayah ahadiyah. Qul huwallahu ahad. Aku mah makhluk. Padahal kaulah ge makhluk sarua cek Kangjeng Nabi. Ulah loba omong mad. Isin aing. Isin oleh kat Jibril pada makhluk depan mana matina nurna. Oh, lain deui ya. Geus ulah ngadaguan di dia man. Aing sedih. Cek Kangjeng Nabi Qobril cicing geus sedih aing lebih sedih deui. Terjadi perpisahan engkau dan aku di sini. Tapi engkau ntar akan kusambut kembali. Ya itu dadah Jibril, ayo gerakan itu. Kangjeng Nabi asup ke wilayah eta. Nah, eta bahkan Kangjeng kuari madiri urang bae, lamun geus bersih rohna pan roh teh geus saeueun ka Gusti Allah. Sakumaha baheula di alam arwah, kapan dihitob ku Gusti Allah alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Atuh eta teh kabar kalamah jeung Allah di alam itu alam arwah kuari lamun urang bisa ngabersihan diri urang sakumaha roh baheula kurang kumaha Syekh Mansuruddin eta pan ti Mekah hiber ka dieu ka Cikeduen Syekh Abdul Muhyi Pamijahan di Mekah berjana kadir. Syekh Syarif Hidayatullah terkenal jago hiber. Syekh Rahmatullah Ampel hiber. Syekh Bonang, Syekh Sunan Kalijaga haliber kabeh. Kamari Habib Rozak nyurutan kikiran bae ngagejebur. Cena cakjana bisa jalan laut atunya naga hulu letikna doang ke laut
hulu gede nente anakan be nah kurang kubat jahala liber kabeh ge masyaallah. Nah ieu deuk caritakeun ieu tah qulubul asyikin laha uyun, hate-hate makhluk anu enggeus boronto rindu ka Gusti Allah. Lamun geus rindu urang bae ge rindu ka papada makhluk beuh atuh geus pokona mah dicarekan kuno kolot bageus teu dianggap. Nu kolot dianggap topeng dalangan brag-brig bergbag-brig belos ya. Aing mah kerindu kanu itu ngaluncat jana dikuncian ge kuno kolot lawang hareup lawang tukang jalan kenteng jago ewe kumaha gitu biar kekuatan awewe atuh ayo kuncian ku sia jandela dikunci jalan kenteng Masya Allah subuh kaleungitan nu kolot ka mana ka haji hanya lain dipake karinut set eta keur carita jandung keur carita pemuda mah bow kurang kumaha eta indung bapa ketatna awas ya tapi tetep bae sebab cinta mah dari mata turun ke hati teu bisa diawas-awas ku kolot lamun lain nu boga iman mah cilaka komo ayeuna zaman HP baheula mah urang boga anak cicing di kamar bae tenang lantaran di kamar mah moal ka mamana ku ari mah anak urang di jero kamar bae keur wiridan nga-WA aing ge ti siapan nya oge irindu ka Gusti Allah qulubul asyikin laha uyun aya mataan emang hate mataan aya opat di jero kolbu mata hati telinga hati bahasa hati berarti lisan hati yang keempat perasaan hati kudu diaji tanu opat mata hati pendengar hati telinga hati bahasa hati dan perasaan hati teu budak teu boga perasaan biasa urang osok gitu si budak naon gitu ngaranna bahasa hatena osok urang gitu teu boga dedeleuan teh mah hatena teu boga perasaan hatena nah opat geus dikuasai ku urang geus dikuasai ta ku urang tah rindu ka Allah mah terkuasai tanu opat penglihatan hati ka Allah pendengaran hati ka Allah lisan hati ka Allah dan perasaan hati ka Allah rindu timbul urang bae ka makhluk urang boga kabogog geus urang cikupa eta kabeh segala-galana perasaan hati telinga hati pembicaraan hati mata hati kabeh ka ditu bae kolot jarekanan apa didenge henteu sebab keur ka ditu babaturan ka urang nyarekanan tah teu bae ka ditu bahkan segala rupa ge jang ka ditu bae boga duit saperak dua perak pake ka ditu nyana hayang dibelikeun anu urang teu boga duit kajian sapatu urang dijual menang sabulan deui nyana menta dipangmelikeun anu ka urang teh urang eueuh jang jualan tafsir Munir dijual urang aya aturan gak jual tafsir Munir makanya geus absah ai bobogohan ngajual karung ngajual motor masih biasa kae deh iya tafsir Munir Jalalain dijual tapi kan lantaran buta mata hati geus ka itu bae apapun yang terjadi atuh lewat kenteng segala emang naonan eta kan buta nah ieu rindu ka Allah padahal mah teu meunang ditamsilkeun ka makhluk sebab Allah mah mukhalafan lil hawadis ieu makan sakadar supaya ka harti hungkul qulubul asyikin laha uyunun horenganan
ieu nu rindu ka Allah aya mataan hate teh haju neuleuna kumaha taro eta mata hate teh bisa neuleuh malayarahun ladina kana pandangan-pandangan anu teu pernah kadeuleu ku nu nareuleuh kabeh batur teu pernah neuleuh eta nya nama neuleuh atuh kumaha teu rinduna geus bisa mindahkeun rasa sebab ninggalkeun dunia. Urang mah kapan rasana rasa dunia sebab nu diulik-ulik jeung nu dipikir-pikir dunia atau dunia deui bae. Ieu mah kan geus ninggalkeun dunia, timbullah kehadiran Allah di jero hate. Maka kabeh ieu ka Allah rindu. Aya mataan hate teh dipake neuleuh kana makna-makna keagungan Allah, kemuliaan Allah, kemaha rahman rahiman Allah, kemaha kudrat iradatan Allah. Anu teu bisa nareuleuh nazirin nareuleuh kabeh moal bisa orenganan bisa hiber tanpa suwiwi perlu ora si suwiwi we blon serema suwi itu jangjang ge wede mengkonon serema sayap iku widi suwiwi. Wih, orang keronjoy us uning ge. Swiwi. Wah, sudah mending rajek bae sih. Jawane kesedek-sedek bae mah Sunda. Atuh dari tadi aja lu. Belum tau orang rajek. Mimitina Jawa, kedak biasa. Kapepet bae Sunda. Atuh sih di tadi bae sih Sunda. Eta orang rajek. Ai sombong nama aya. Di Mekah ge Jawa bae nama. Sarajan di Mekah ge nama bahasana Jawa bae orang ngrajeg bah. Ngus bae Jawa, Jawa bae. Teu daekeun bahasa Arab teu daek. Kasedek bae karak bahasa. Naam. Jadi bejanana kudu kasedek bae. Mantak terkenal orang ngrajeg mah kajawaraanana. Keukeuh. Nya mah keukeuh. Jawara mah kan kudu keukeuh. Leler ngaranna. Iya tuh lain jawara lain leler mah. Kotok diadukeun keok kajulupat itu lain leler kotok diadukeun ngak balik deui kadinya kongkorok deui eleh deui kadinya deui tah lamun promotor nancan miceun eta mah naon ngaranna anduk atuh terus bae teh kotok leler gitu ngaranna eta rajeg orenganan tatiru bisa hiber melalui jangjang horenganan jangjang na lain nu dibayangkeun jangjang manuk ulah ngabayangkeun jangjang Persi ulah ngabayangkeun jangjang anu bebek bisa hiber teh naon ngaranna mendalungan wah bangsa bodoh kabeh jadi mendalungan mah manuk lain bebek lain sebut bebek hiber sebut manuk ya hiber teh jauh mendalungan ngaranna kos jelema pedagang lain kiai lain mendalungan biajatin tatiru ulah ngabayangkeun jangjang manuk jangjang bebek Persi mendalungan ulah ngabayangkeun jangjang kapal udara ieu mah jangjangna bi ghairi raisin tanpa bulu. Kolbu urang aya mataan maneuleuh kana dedeuleuh anu teu pernah kadeuleuh ku batur nu mantek nyana kebek sa dibere impian-impian heula impian-impian anu unik ahli Allah mah anu nyana ge betah ke ngimpi ka panggih jeung wali ke ngimpi ka panggih jeung solihin ke ngimpi nyana ka panggih ujungna ngimpi jeung Kangjeng Nabi sallallahu alaihi can sah kawalian mun encan ngimpi jeung Kangjeng encan sah kabelah deuna encan sah jadi kutub lamun encan bisa hayang kapanggih jeung Kangjeng setiap saat kutub bisa setiap saat iraha hayang Masya Allah kan kos gitulah kutubul aulia nah jadinya daga bisa hiber cuman bigari raisin kamana hiberna sahiber-hiberna bae Haji Pendi kuareu mun bisa hiber dek ditanya dek ka mana ae ka Bali ceukna teu beres ya mah mentak ngabagen bae tidak bisa nage hiber ditembak ku jelema
orenganan alam teh aya alam mulki dunia, aya alam malakut langit, aya alam qabla dituna alam jabarut anu sok dibaca kurang ari bulan puasa. Ala yasin habibillah